Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun Abdi Tati Purmawati, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Wanayasa Purwakarta. Simkuring di dieu bade ngadugikeun salah sawios materi pembelajaran nyaeta biantara anu didugikeun di kelas 11. Namun sateu acana ngaguar masalah biantara bade ngadugikeun heula naon-naon anu bakal dibahas. Nyaeta kahiji wangunan biantara, 2 prak-prakan biantara, 3 struktur biantara, 4 padika atawa metode biantara, 5 gaya atawa lagam biantara, 6 lengkah-lengkah biantara. Supados teu nyangkolong ting waktos ayeuna urang guar hiji-hiji. Naon atuh ari biantara teh? Biantara atanapi sok disebut oge pidato nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun netpikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Tah, prak-prakanana kumaha atuh? Prak-prakan biantara di antawisna kahiji parigel muka biantara nyaeta sing teges nepikeun jejer biantara. 2 eces nepikeun eusi biantara. Biasana eusina sok direumbeui ku babasan jeung paribasa. Katiluna ngentep seureuf jeung runtuy ulah ajlok-ajoklan nya dina nyariosna. Kaopat rengkak atanapi pasemon jeung lentong anu merenah. 5 sorot panon sumebar ka pamiarsa. Jadi teu kenging nuju ka hiji tempat gitu kedah kasadaya nya. Kagenep gaya basa kudu pikatajieun. Jadi teu kenging monoton. Nomor 7 kudu bisa nyaluyukeun eusi biantara nu ditepikeun jeung tingkat intelektualitas pamiarsa. Nomor 8 parigel dina nutup biantara. Tah saterasna struktur atanapi naon wae nu didugikeun teh strukturna. Ayeuna urang dibahasnya. Kahiji dina struktur biantara kahiji bagian bubuka biasana sok didugikeun atanapi ngadugikeun salam atanapi puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng salam kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 runtuyan eusi. Biasana temana anu didugikeun nya. Tema naon? Misalkan ngeunaan narkoba atanapi ngeunaan kebersihan sareng sanes kantonanya. Nomor 3 panutup. Biasana sok didugikeun nu didugikeun teh nyaeta kesimpulanana atanapi kacindekanana nya. 4 salam panutup. Tah eta rupina struktur biantara. Ayeuna padika atawa metode biantara. Nilik tina cara nepikeunana biantara teh bisa dipasing-pasing jadi 4 padika atanapi metode. Hiji metode dadakan atanapi impromptu. Nu namina dadakan nya tangtos wae teu nganggo naskah. Nomor 2 catetan ringkes nyaeta ku cara nempo raraga atanapi runtuyan singget eusi biantara. Atanapi nu dicatatna teh nu intina wungkul. Nomor 3 naskah manuskrip. Tah biantara nu ieu ngagunakeun naskah atawa maca naskah. Biasana biantara anu resmi. Misalkan biantara kenegaraan gitu nya. Anu sok didugikeun tiap tanggal 16 Agustus. Nomor 4 talaran atanapi memoriter nyaeta ku cara ditalar atawa diapalkeun. Janten naskahna teh diserat heula teras diapalkeun tah kitu.
eta mangrupi padika atanapi metode biantara. Terus saterasna gaya atanapi lagam biantara. Dina gaya atanapi lagam biantara nyaeta kahiji lagam religiusnya religius. Biasana dina lagam ieu biantara anu didugikeun nyaeta ngeunaan keagamaan. Dakwah misalkannya. Nomor 2, lagam agitator nyaeta gaya biantara nu sifatna politis. Kaseseueuranana dianggo kampanye tanya. Kampanye biasana ngangge ragam agitator. Nomor 3, lagam konversasi. Biantara nu ieu sifatna guneman atanapi sawala, interaktif. Jadi contohnya misalkan pami rapat tanya. Nomor 4 nyaeta lagam didaktik atau gaya atikan. Biasana nu usina ngabejaan. Nomor 5 lagam sentimental. Gaya biantara ieu usina ngajen atau meunteun kana kaunggulan atau kahengkeran hiji hal. Bisa oge usina teh kasedih jeung kabunga. Nomor 6 lagam teater nyaeta gaya biantara kalawan pasemon jeung lentong diluyukeun kana eusi biantara. Teras anu saterasna anu terakhir nyaeta lengkah-lengkah biantara. Dina lengkah-lengkah biantara anu biasa dilakukeun dina nepikeun biantara nyaeta hiji, usahakeun supaya urang bisa milih topik anu mata kataji ku hadirin nya. Jadi tetenging anu monoton lah gitunya. Nomor 2, susun teks atawa kecap-kecapna terus diapalkeun. Ditalar pangintennya. Nomor 3, terapkeun prinsip taman. Tekna tatag nyaritana kudu tatag tekeng agak ege. Terus aktual temana, jadi kedah milih tema anu rame nuju anyar keneh lah haneut kenehnya. Terus nu emna munal eusina. Terus ana alus basana jeung ena ngandung wirahma. Jadi tekeng monoton nyariosna gitunya. Terus anu terakhir nyaeta usahakeun biantara nu ditepikeun teh ulah panjang teuing supados teu tunuh tah nu ngaupingkeunana teh nya. Nah, jadi mung sakitu materi biantara nu kusim kuring didugikeun dina waktos ieu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.